Kidung sing janten panglipur manah tagiwur kana kalbu anu bingung halang ngandung pangguga landong rasa nusung kawan samalik mudah-mudahan malak mandar janten ubah sareng raos ka kupingna janten bahan pangaweruh di widang agama Islam sing jadi kariring dangding panggeing ati nurung sing sangkan nyari pikir malah nyerap kana rasa tembus kana lelembutan sokomo nu acan karena tara jamaah Quran bakal ngartos leres oge masing dilebetkeun amar ma'ruf nahi munkar mugi-mugi we lakuning jalma nu kupur ti golongan ahli kitab kitu deui jalma musyrik astagfirullahaladzim mau ninggalkeun agama nepikeun kadatang wangsit tinu maha agung keterangan anu pastinya eta utusan Allah nu maca lambaran suci nu ngandung tulisan nyata kitab agama nu yakti nu menang kitab tinang tu moal papisah geus pasti angin sanggeus bukti datang kanyataan tiang widi nyaeta kitab Al-Quran kung sidianti-anti tuduh jalan nu sampurna ya Allah ya Rasul padahal manu agung tak nimbalan ibadah iwal ka Allah sahiji ibadah karena Allah mahing babendon yang widi kudu gumusti babakti milampa salat sembayang kana zakat kitu deui bumela kanu malarat tah eta agama suci jalma anu kupur ti golongan ahli kitab kitu deui jalma musyrik mun kekeh bae teu iman ya Allah ya Rabbi pangeran Yesus
asup ka neraka pasti jahanam geus nganti-nganti geus asup mah bisain calanggang mau balik deui kusabab maranehna mah pangjahatna makhluk Gusti. Ari nu iman geus tangtu bari amal soleh bukti tangtu golongan eta mah pangalusna makhluk Gusti nu meunang kurnia nikmat ganjaran nu tanpa tanding sawarga adnin sumanding cor-cor cai bangawana handapan sawarga asri kabungahan kesenangan kurnia Gusti yang widi di surga saumur-umur kamu balik incah deui sabab Allah mikanyaan maranehna kitu da eta kabeh cawisan jalma nu ajri ka Gusti jalma nu ajri ka Gusti mudah-mudahan we ta eta kabeh cawisan jalma nu ajri ka Gusti gitu dah amin ya Robbal alamin mugi Gusti nang tayungan sareng mukakeun manakna kasadaya umat Gusti